kosong berarti kayak yang terakhir nomor 7 kan gimana mulai sekarang kan nomor 14 nomor 14
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pini sepuh ibu mbah bapak anu kusim kuring dipihormat para wargi sadayana anu aya di ieu rohangan sareng sabudeureun ieu rohangan oge anu aya dina live streaming YouTube Kebudayaan Purwakarta. Wilujeng tepang dina danget ieu urang bari sasarengan dina jirangan pinilih atanapi final hing Dinas Kepemudaan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta dina raraga Mieling Poe Basa Indung Sadunya 21 Februari 2021 ngayakeun rupi-rupi kagiatan rukun gawe sareng pangauban kawi Sunda Sekar Kawinayan Kabupaten Purwakarta oge sareng Sanggar Sukmasarakan sareng oge Sanggar Sastra Purwakarta. Di antawisna kagiatan nu lumangsung teh rupining kagiatan pasanggiri kawi Sunda oge aya pasanggiri video maca sajak sareng pasanggiri nulis surat ka kersana Ibu Bupati gitunya. Danget ieu urang sasarengan dina jirangan dina babak final atanapi babak pinilih pasanggiri kawih anu dilaksanakeun ti kawit sasi Februari kamari dugi ka danget ayeuna dugi kana jirangan pinilihna. Mangga urang sami-sami kawitan urang sami-sami pitemayan di acara malah mandar aya dina kalancaran aya dina kamulus rahayuan urang sasarengan ngaos basmalah. Mangga Bismillahirrahmanirrahim. Bini sepuh para wargi oge anu nonton sadayana tipayun baris kapihatur diantara pangbage sakantenan muka ieu acara baris kapihatur ku keresana Bapak Kabid Kebudayaan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan keresana Bapak Didin Ibrahim Mulyana SAG. Mangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina enjing ieu urang sami-sami tiasa kempel ngariung sok sanaos dina masih kaayaan Covid-19. Mudah-mudahan ku berkahna riungan urang ngajantenkeun kaberkahan sareng utami nama urang sing dipaparin kesehatan sadayana. Sholawat sinarang salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuh anom sadayana dina enjing ieu mangrupikeun salah sawios kagiatan anu dilaksanakeun ku bidang kebudayaan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta dina raraga Mieling Poe Indung Sadunya Basa Indung Sadunya tahun 21 dina Mieling Poe Basa Indung Sadunya tahun ieu panginten bidang kebudayaan ngayakeun sababaraha kagiatan utami nama kangge ngaronjatkeun sareng seni budaya Sunda. Tah, aya 3 kagiatan pasanggiri dina tahun ayeuna nyaeta pasanggiri kawih Sunda anu ayeuna baris dina babak atanapi jirangan final. Teras kamari parantos dilaksanakeun nganilai pasanggiri video maca sajak sareng pasanggiri nulis surat pribadi anu disangakeun kangge Ambu Anu Ratna Mustika Bupati Purwakarta.
Panginten ieu kagiatan teh mangrupikeun salah sawios tarekah pamarentah Kabupaten Purwakarta anu diluluguan ku Ambu Ane ka bidang kebudayaan kangge teras ngaronjatkeun khususna panginten urang kumargi Purwakarta teh aya di tatar Sunda. Panginten salah sawios tugasna nyaeta kedah ngalestarikeun atanapi mempertahankeun bahasa Sunda utamina sareng seni-senina. Tah, mudah-mudahan ku tarekah ieu panginten Purwakarta anu parantos kawentar salah sawios kabupaten di Jawa Barat anu tetep konsen kangge ngembangkeun sareng ngalestarikeun seni budaya Sunda. Tah ku perintah Kabupaten Purwakarta kangge ngayakeun pasanggiri ayeuna. Tah, utamina panginten ieu engkin secara resmi simkuring baris muka ieu acara jirangan final kawih Sunda anu mudah-mudahan ieu sing tiasa ngajantenkeun utamina mah spirit kangge pamarentah Kabupaten Purwakarta oge masyarakatna teras-terasan ngamumule bahasa Sunda utamina mah kumargi bahasa indung urang sarerea khususna masyarakat Purwakarta. Kalayan nyebat asma Gusti Nu Maha Welas tur Asih, jirangan final kawih pasanggiri kawih Sunda karayan resmi dibuka ku ngaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia kegiatan ieu sing ngajantenkeun kaberkahan utamina kangge urang sadayana sing dipaparin kasehatan utamina mah eta sareng urang sadayana tiasa miara sareng ngalestarikeun budaya-budaya anu parantos di damel ku karuhun-karuhun urang sadayana. Hatur nuhun sakali deui anu teka nu kalintang ageng nama ieu ka para senior pelaku seni, para maestro jirangan bidang pangajen dina sadayana pasanggiri, mudah-mudahan simkuring teras-terasan tangtos baris nyuhunkeun arahan sareng pituah-pituahna kangge salajengna kegiatan sapmodel kieu ulah ngan saukur dugi ka pasanggiri wungkul utamina mah tapi tiasa dilajengkeun kana program-program kegiatan anu salajengna. Ta ieu mangrupikeun salah sawieuh tarekah utamina mah ieu teh ngahaja kunaon cenah pesertana teh para nonoman wungkul mayoritas margi kangge istilah nama nyiapkeun ulah dugi ka para nonoman anu ayeuna teh ka seled ku budaya deungeun gitu lah eta utamina mah. Mudah-mudahan simkuring nyakseni para senior anu palaku seni budaya di Purwakarta tangtos namina teh naon ngarojong pisan karena program ieu kangge salajengna urang tiasa dilajengkeun karena program-program salajengna anu langkung utami di masyarakat Purwakarta. Hatur nuhun cak wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kersana Bapak Kabid Kebudayaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta anu partos ngadugikeun biantara pangbage sakantanan oge muka lumangsungna ieu acara. Ini sepuh parwargi mangga urang lajengkeun kana acara anu utami dina danget ieu nyaeta jirangan pinilih jirangan final pasanggiri kawih Sunda tahun 2021 di Nararaga Mieling Poe Basa Indung Sadunya 21 Februari 2021 di payun parantos lengkap pamirik ka Capi Kang Deni lajeng dina bagian suling oge ngarangkep rebab aya Kang Pajar Kang Dika dina kenang ieu Kang Deni Goong nyepeng om
Oke, anu baris munten atanapi ngajen dina lumangsungna ieu acara aya reng-rengan kirang pangajen gugu sadayana dihatureunana kanggo kapayun sakolebat wae malahnya. Mangga kanggo girang pangajen aya kersana Bapak Haji Ade Suryadin, Pak Haji Ik sareng Ibu Hajah Oni. Mangga supados kapayun urang wanohkeun ka sadayana. Mangga di bali luhur lahnya. Pini subuh para warga sadayana, ieu nepangkeun girang pangajen anu baris meunteun lumangsung babak final dina danget ieu. Nu palih dieu palih pangkiwana aya kersana Bapak Haji Ade Suryadin SPD MMPD mantena salaku pupuhu pangauban kawi Sunda Sekar Kawinayan Kabupaten Purwakarta. Wilujeng hatur nuhun. Lajeng nu tengah ieu tos teu birek deui insyaallah. Seniman, budayawan, oge aransemen musik, kawih dan sebagainya. Kalebet salah sawios lagu wajib anu baris dianggo dina danget ieu teh nyaeta lagu Wuyung Gandrung. Ieu mangrupi hasil karya mantena. Nu palih tengah jenengan kersana Bapak Haji Ik Setiawan Eskar. Hatur nuhun. Wilujeng di palih ditu ya panggelisna. Ieu minangka girang pangaping kasepuhan para seniman utamina dina bidang kawih oge tembang khususna nu aya di Kabupaten Purwakarta moal birek deui mantena Ibu Hajah Oni Suryama. Hatur nuhun pangarsa parantos tiasa rurumpaheun, parantos tiasa nyerengan urang kanggo girang pangajen dihaturenan linggih dina posisina sewang-sewangan kanggo mancen sakumaha anu parantos kapunut meunteun lajuning laku lumangsungna acara dina ieu jirangan pinili. Hatur nuhun sakali deui kanggo ka girang pangajen. Kanggo pamirig sagemerung mangga dina laras anu baris di kawitan teh lagu Peuting Jeung Pangharapan ya kanggo babak kahiji kategori istri. Cobi sakantenan cek sound sakali deui sageleuyeung lah sageleuyeung mangga dina intro na wetunya sa intro lagu naon Peuting Jeung Pangharapan mangga jangakeun. Tos jep tapi kacapi dua sakantenan cek sound namanya sakitu we heula kacapi dua na manawi di cobian sageleuyeung we sajep. Dina laras ieu diantawisna aya kawih nu janten kawih pilihan angin priangan nu baris dianggo dina laras ieu boh pamaget boh istri. Hiji deui. Hayana we insyaallah kacapi nu baris dianggo standar sakieu pangintennya
Iwal aya sababaraha peserta anu nyanak kacapi nyalira gitu ya. Anu benten mungkin langkung luhur atau napi langkung handap curupanana tina kacapi nu disayugikeun ku panitia. Ya, kacapi oge dianggo kanggo lagu pilihan di antawisna Bungur Jalan ka Cianjur, boh istri boh pamegat. Alhamdulillah cekapnya girang pangajen oge sadana anu nyakseni di rohangan supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami haturanan patandang anu baris pangpayuna midang dina danget ieu aya nomor tandang 15 kanggo kategori istri nyangakeun kapayun mangga nomor tandang 15 baris midang dina lagu wajib Peuting jeung Pangharepan kalayan lagu pilihanana Bungur Jalan ka Cianjur. Mangga kapayun.
Kopi datang bawa pihak bentokan berjunjung. Jalan kaci anjur Gunung Pangrango ngadagu tiwalisan jitri kacapi geus deket ka Pajajaran cek galintang Cianjuran jalan ka Cianjur kaci balagung nu liung tawalik jantri kacapi gelik nasuli jauh kini kepakuan cekelintang paningan. Jalan ke Cianjur Gunung Pangrango ngadagu tiwalisan jitri kacapi geus deket ka Pajajaran cek galintang Cianjuran bungut jalan ka Cianjur kaci balagung nu liwung tawalik jantri kacapi gelik nasuli jauh kini kepakuan cek galintang paningan. Iya keprok atuh, aya nu keprok aya. Wah. Hatur nuhun. Nomor tandang kahiji ya. Nomor tandang kahiji, nomor peserta 15 ya. Mangga siap-siap salajengna nomor peserta atau nomor patandang tilu mangga kapayun kanggo kategori istri
Nomor patandang tilu insyaallah baris ngadugikeun lagu wajib Peuting Jeung Pangharapan kalayan lagu pilihanana Angin Priangan. Nah, tadi atau simpen dia banyak. Pini sepuh para wargi girang pangajian anu kusim kuring dipehormat nyangakeun nomor tandang tilu kanggo finalis istri baris nyandak lagu harapan kalayan lagu pilihanana Angin Priangan. Wilujeng Nyak Seni. Datang ke mawa beja, duh mawa beja, geus bentang ulah ngiceupan mengantar mawa titipan du Gusti mawa titipan mega anggur lempang bek pindingan itu bulan du itu bulan bongan tita tadi bongan tita tadi tapi teu mawa janji duh teu mawa janji. Datang ukur mawa keun duh mawa keun teu ngiring pangharapan teu beja-beja acan du Gusti teu beja sugan anjeun babawaan duh babawaan datang mawa pihapean datang mawa pihapean talatay ibar junjunan duh ibar junjunan.
barengan usapan embun-embunan duh embun-embunan hawar-hawar derendahan ngahariri ayun ambil ayun ambil sengit angin kahyangan sumerep nalelembutan duh nalelembutan hawar-hawar derendahan ngahariri eling mangka eling dengkleng dengdek sisi lamping anu dewe nya anu kuring tanah wasiat tanah dunia anu mantap dibelah nararasaan dengkleng dengdek dengkleng dengdek sisi lamping anu dewe nya anu kuring tanah katresna jadi saraka anu tetep barengan nalelembutan eling mangka eling kleng dengdek dengkleng dengdek sisi lamping anu dewe nya anu kuring tanah wasiat tanah duiat anu tetap ngelilat nararasaan dengkleng dengdek dengisi lamping anu dewe nya anu kuring tanah katresna jadi saraka anu tetep barengan nalelembutan. Aduh, keprok heula atuh deh. Hatur nuhun. Nomor tandang 3 parantos midang kanggo salajengna ke siap-siap nomor tandang
20 hiji siap-siapnya. Dilajeng. Pini sepuh mewah para wargi sekali di mangga urang sami-sami haturanan patandang salajengna dina jirangan pinilih pasanggiri kawi dina danget ieu baris mintonkeun nomor tandang 20 hiji mangga kapayun. Ieu nomor tandang 20 hiji insyaallah baris ngagalindengkeun lagu wajib Peuting jeung Pengharapan kalayan lagu pilihanana Bungur Jalan ka Cianjur. Peuting jeung Pengharapan sareng lagu pilihanana Bungur Jalan ka Cianjur. Pini sepuh para wargi girang pangajen nyangakeun nomor tandang 20 hiji. Bentang
madaku welesono jentreng kacapi likas sedih geus deket ka pajajaran Cikalendeng paninangan bungur jalan ka Cianjur ka Cipagung nuliu tawaleh gandrung jantreng capi gelik nasuling jauh kene kepakuan Cikalendeng paninangan bungur jalan ke Cianjur Gunung Pangrango ngadago welesono jentreng kacapi likas sedih geus deket ka pajajaran Cikalendeng Cianjuran bungur jalan ka Cianjur ka Cipagung nuliu tawaleh gandrung jentreng kacapi gelik nasuling jauh kene kepakuan Cikalendeng paninangan Bini sepuh para wargi, alhamdulillah parantos tilu ya, parantos tilu patandang. Subuh pada senyang kolong kena waktu Kang Fajar, Kang Deni, Kang Dika, urang lajengkeun oge para wargi bini sepuh sadayana anu aya di rohangan oge anu aya di YouTube-na sewang-sewangan. Urang haturanan patandang salajengna nomor tandang 20 hiji. Laras? Mangga Kapayun? 2 hiji atos? Ayeuna nomor sabaraha? Oh nomor 5. Oh ya. Nomor tandang 5. Mangga Kapayun. Tah ieu patandang nomor 5 kanggo kategori wanoja atau napi kategori istri, insyaallah baris mintonkeun lagu wajib Peuting jeung Pangharepan kalayan lagu pilihanana Angin Priangan. Leres? Angin Priangan. Girang pangajen bini sepuh para wargi sadayana nyangakeun nomor tandang 5. Keprogel atuh keprogel. Nyangakeun.
Gusti mawa titipan megang angkuh geralempang pekindingan itu bulan doh itu bulan kita tadi pengenetep kita tadi tapi teu mawa janji duh teu mawa janji dapatkeun henteu ngirim pangharapan henteu beja-beja acan duh Gusti teu beja acan ditungguan sugan anjeun babawaan doh babawaan damawan pihapean datang mawa pihapean talatah iberjungjungan iberjungjung usapan embun-embun embun-embunan hawar-hawar sengit angin kahyangan lembutan duh nalembutan hawar-hawar derendahan iring eling eling mangka eling
lamping anu dewe nya anu kuring tanah sia tanah durian anu matak tibelah nararaosan dengkleng dengdek dengkleng dengdek sisi lamping anu dewe nya anu kuring tanah katresna jati sarakan anu tetep marengan nalelembutan sengit angin priangan usapan pun embunan embun-embunan hawar-hawar rendahan hariring ayun ambing ayun ambing sengit angin kahyangan sumber bun bun-bunan hawar-hawar rendahan ngariring eling eling mangka eling dengkleng dengdek dengkleng dengdek sisi lamping anu dewe nya anu kuring tanah wasian tanah durian anu tibelah nararasaan dengkleng dengdek dengkleng dengdek sisi lamping anu dewe nya anu kuring tanah katresna jadi sarakan anu tetep marengan lembutan. Aduh, luar biasa. Keprok atuh sakali deui keprok. Hatur nuhun. Nomor tandang 5 parantos midang. Kumaha masih siap? Girang pangajian masih fit? Peryogi ngaso heula? Lajeng bae.
lajeng patandang salajengna nomor tandang sabaraha ieu teh 7. Haturan wilujeng sumping ya nomor tandang 7 mangga kapayun pergi pantandang nomor 7 lagu Peuting jeung Pangharapan kalayan lagu pilihanana Angin Priangan. Pini sepuh parwargi sadayana girang pangajen nyangakeun nomor tandang 7 keprok heula.
diri ayun abdi ayun sengit angin kahyangan sore lembutan na lembutan hawar-hawar rendahan diri eling mangga dengkleng sisi lamping anu dewek anya anu kuring tanah wasiat tanah duriat anu matak dibelah nyarasa dek sisi lamping anu dewek anya anu kuring tanah tresna jadi sarakan anu tetep marengan sengit angin riangan musaban bun-bunan hawar-hawar rendahan diri ayun abdi ayun sengit angin kahyangan sore lembutan na lembutan hawar-hawar rendah
nuhun keprok heula keprok. Alhamdulillah parantos 5 patandang ka pihatur kanggo sadayana. Mudah-mudahan dugi ka sata acan di istirahat duhur. Kia tereng semua. Seueur kadanya. Kumaha lajeng. Lajeng nggak? Lajeng. Urang haturanan patandang salajengna supados sayogia nomor tandang 11. Mangga. Haturanan nomor tandang 11 insyaallah baris midang dina lagu Peuting Jeung Pangharapan kalayan lagu pilihanana Bungur Jalan ka Cianjur. Laras? Mangga. Bini sepuh para wargi anu kusim kuring dipi hormat anu sami-sami nuju nyakseni di rohangan di Sabudeun Rohangan oge live streamingna di YouTube Kebudayaan ya. Mangga urang sami-sami sakseni nomor tandang 11 dina lagu wajib Peuting Jeung Pangharapan kalayan lagu pilihanana Bungur Jalan ka Cianjur. Gira pangajen para wargi sadana nyengakeun nomor tandang 11 keprok heula.